Kita sarang kelompok sabara? Kelompok genap carita babad naon? Cadas Pangeran. Carita babad cadas pangeran. Kumaha tadi kesana nalika masihkeun informasi ka rerencanganana? Ramenya nggak jelas ke cerita Cadas Pangeran yang kemau-mau. Kinten-kinten aya kendala teu? Aya Kendalana naon tah? ke Taman Sadaya. Waktuna kirang ya. Oke, siap nuhun. Ieu sareng kelompok sabara? Kelompok hiji babad naon? Babad limbangan. Kumaha we tadi kesana? Rame? Biasa ngajelaskeun babad limbangan kabar. Aya kendala henteu? Naon kendalana? Dalam waktu pas ngajelaskeun jadi kapotong. Oh, jadi tak can tamat tapi terus saya waktuna. Oke, hatur nuhun. Sampurasun? Sampai Kelompok sabaraha ieu teh? kita kelompok 2 Kelompok 2 ngajelaskeun babad naon? Babat suka kurang Babad Sukahurang. Kumaha tadi dina ngajelaskeunana? rame lah pak mun tiap mah mantap ya just aja islebeo Wah, mantap. pak Madodet, oke. Kendalana aya kendala teu? waktunya eta pak iki Waktuna kunaon waktuna? waktunya terlalu singkat Terlalu singkat di pasien 7 menit kirang keneh ya. Kirang. Dina ngajelaskeunana. Oke, siap atur nuhun. siap Sampurasun. Kelompok sabaraha ieu teh? Kelompok 3 ngajelaskeun babad naon? Babad Bandung. Tadi nengnya nu ngajelaskeun duaan ya. Kumaha we kesana? Rame ya. Tunduh teu kinten-kinten tadi? Henteu nya, moal aya tunduhnya dina ngajelaskeun tadi. Oke. Anu salajengna kumaha naon anu jadi kakirangan dina tadi ngadugikeun? Waktuna? Oh, teu kabujang sadayana ya. Oke. Siapa tuh nuhun? Sampurasun. Kampes. Sehat sadana? Alhamdulillah. Kelompok sabaraha ieu teh? Kelompok 4. Kelompok 4. Nyaritakeun babad naon? Babad Tasikmalaya. Babad Tasikmalaya. Oke. Dina babad Tasikmalaya di dia berarti urang salaku Tasik, urang Tasik kedah terang ya sejarah babad Tasikmalaya. Tadi dina ngajelaskeunana aya kendala teu? Aya Bapak karena Naon tah? cakupana luas teuing ka Oh. mah janten tercakap waktusna. Oh, teu cekap waktuna karena memang terlalu luasnya. Anu salajengna kumaha tadi kesana? Seru. Serunya. Oke, siapa tuh nuhun? Sampurasun. Kampes. Sarang kelompok sabaraha teh? Kelompok 5. Kelompok 5 nyaritakeun babad. Cerita babad Cijulang. Oke, sip. Carita babad Cijulang. Aya kesana teu dina tadi ngajelaskeun karena rencanganana? Kesana bunga biasa ngajelaskeun cerita babad Cijulang. Nuhun. Karena rencangan biasa terang informasi dina ceritaan babad Cijulang. Siapa tuh nuhun? Anu salajengna kinten-kinten aya kendala teu dina ngadugikeunana? Dina batasan waktuna Pak biasa menjelaskan secara rinci karena rencangan tetapi dina rencangan salahnya dadang dina waktu naraskeun teh keluar tina topik janten kemarin teh buat emosi sekali. Oke, siap. Betul nuhun. Kumaha kesana tadi diajar bahasa Sunda tunduh teu? tunduh mantep pak Teu. rame Kumaha? putaran ya Rame putaran. Milarian naon tadi teh? harian ya patarosan pak Petarosan milarian informasi berarti nya dan informasi di kelompok-kelompok nu sanes. Oke, siapa tuh nuhun? nuhun pak Hei, sampurasun. Sampai Tadi diajar naon? tadi teh diajar cari Materi ngeunaan naon? cari tentang cerita-cerita Carita babad ya. Carita babad. Kumaha kesana? ya seru dapat info-info di kelompok-kelompok lain Oke. macam Kinten-kinten tunduh teu? seru. Moal aya tunduhnya. Kos tadi mah oke, hatur nuhun.